Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sebenarnya kan puja ge syukur karat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya tiasa deui hadir di haflah mubarakah ieu dina raga thalabul ilmi. Mudah-mudahan urang nya niro serta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge dina Sabtu katilu ayeuna dina sasi Maret kagiliran sesepuh urang ti paliwetan nyaita Bapak Ustad Haji Nana. Alhamdulillah anjeunna parantos ada tengah-tengah urang sadaya. Ayeuna Sabtu kaping 18 Maret atanapi kaping 25 Saban urang sakedap deui bade mayunan sasi Ramadan. Mangga urang songsong sambut sasi Ramadan teh ku ilmu-ilmuna kaos badas amal ibadah urang langsung khusyuk langsung yakin dina radaga ngalaksanakeun ibadah saum di Ramadan itu. Kekeutuna mangga urang sami-sami paratoskeun kupingkeun naon abdi dikeun ku Pak Ustad saparoskeun tentang ilmu urang sadaya. Mang Ustad diaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tipayun para ibu para bapak sadaya hayurang sami-sami panjatkeun puji kali syukur kadirat Allah anu mana mantenanana alhamdulillah ka urang sadaya dina sonten ayeuna masih keneh maparinan yuswa oge maparinan kasehatan. Anu alhamdulillah ya yuswa sinarang kesehatan tiasa dimanfaatkeun dianggo ngalaksanakeun sabagian parentahan mantenanana nyaeta milari ilmu. Mudah-mudahan urang sadaya dipaparinan ilmu anu manfaat oge diguluran rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam moga didugikeun ka nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna ka tabiin dugi ka urang sadaya mudah-mudahan jaga di poe kiamah diangkeun sebagai umatna anu kaeng syafaat mantenanana. Para ibu para bapak sadaya panginten ayeuna teh terakhir sasi Sa'ban. Insyaallah panginten saum dinten Kemis Kang. Dinten Kemis sabaraha dinten deui panginten? Nah, insyaallah abdi di dieu bade nguningakeun khutbah Rasul dina akhir sasi Sa'ban. Margi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana-mana akhir sasi Sa'ban sok ngempelkeun para sahabat maksad Rasul nguningakeun aya naon kaayaan dina bulan Ramadan. Mangga di dieu urang aoskeun wa an Salman radhiyallahu an katampi ti Salman radhiyallahu an. Bukhari mah wios isukan deui di tunanya ku abdi. Salman nguningakeun kieu khotobana parantos mituturan ka abdi sadaya saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pi akhir yaumin dina akhir dinten min Sa'bana tina bulan Sa'ban bulan Rewah menceuk urang. Qala nabi nyarios ya ayyuhan nasu he manusa-manusa
Qad adallukum tetela datang kamaraneh kabeh naon syahrun azimun bulan anu agung mubarakun bulan anu pinuh ku barokah sahrun bulan pihi dina eta bulan lailatun aya hiji peuting khairun langkung sae min alfi syahrin tibatan 1000 pirang-pirang bulan sahrun bulan ja'ala geus ngajadikeun sallallahu Allah siamuhu puasana paridotun jadi puasa fardu wa qiyamu lailuhu ari nangtungna waktu peuting maksudna salat tatawuan eta hukumna tatawu sunat menurut ahli fikih man sajalmana taqarraba nu geus ngadeukeutkeun diri pihi dina sasi Ramadan bihislatin ku pirang-pirang pasunatan kana bukti kaman saperti jalma ada nu geus migawe paridotan kana kaparduan bima siwahu salianti bulan Ramadan waman sajalman ada nu migawe paridotan kana kaparduan pihi dina bulan Ramadan kana bukti kaman saperti jalma ada nu geus migawe sab'ina paridotan 70 pirang-pirang pardu bima siwahu salianti bulan Ramadan wa huwa ari sahru Ramadan teh sahru sobrun bulan kasobaran wa sobru ari sobar sawabuhu ganjaranana al jannatu eta surga wa sahrul muasatu jeung bulan turuna pertulungan ti Gusti Allah wa sahrun yujadu pirizqil mukmin oge bulan bakal ditambahan rizkina jalma mukmin man sajalmana patoro nu geus mere buka pihi dina bulan Ramadan so iman kajalma nu puasa kana bukti magpirotan bakal jadi pangampura lidunubihi kana dosana wa itkun jeung jadi peperdekaan rukobatuhu minanar dirina tina seuneu neraka wa kana jeung bukti lahu kaeta si jalma misru ajrihi bakal dibere ganjaran saperti itu si jalma min ghairi ayan kuso kalawan moal bakal dikurangan min ajrihi tina ganjaran naon saeun hiji perkara qalu sahabat nyarios ya Rasulullah ya Rasulullah laesakilna teu aya tuangeun di abdi sadaya yajidu nu mendakan ma yuktiru kana perkara nu bakal bisa mere pangbukaan asoimun ka jalma nu saum jadi sahabat teh beunghar kabeh boro-boro mereka batur jang sorangan ge ripuh kitu pakola Rasulullah tuh ngadawuh Rasul yuk to bakal masihan sallallahu Allah hadas sawaba kana ieu ganjaran liman kajalma patoro nu mere pangbukaan anu soiman kanu puasa ala tamrotin sanajan ku sasiki korma hiji es bonbon mun cek urang mah kitu hiji siki korma aw surbati main atau sargot cai aw madqoti labanin atawa didinya ninyuh susu jadi sargot cai naon cai susu wa huwa ari bulan Ramadan sahrun bulan awaluhu awalna rahmatun rahmat wa awsatuhu pertengahanana magfiratun magfirah wa akhiruhu akhirna itku minanar peperdekaan tina seuneu neraka kitu tapanginten basa Arabna teh nya sunana entos tadi ngan biasana urang mah nya khutbah ge sok nganggo basa Arab teu ngarti ge kitu kaina teu ngartoskeun supados bapak ibu ngartos aya naeun isi khutbah Rasul tadi pedah ku Rasul dianggo khutbah di mana bade sumping sasi Ramadan berarti aya kapriyogian anu luar biasa kahiji Ramadan disebatkeun pidauh Nabi syahrun azimun bulan anu agung mantak disebut Ramadan sayyidus syuhur gustina bulan lamun jumaah
Saidul ayam gustina poe. Lamun Ramadan Saidu syuhur pemimpina bulan. Jadi anu 12 bulan teh pimpinan anu mimpina teh Ramadan nu paling naon paling unggul. Matak mudah-mudahan urang yuswa dugi ka sasih naon Ramadan ngan kade ulah nepi unggul bulan Ramadan siap ngalaksanakeun naon-naon engke amanah khutbah ti saha ti Rasul. Jadi kudu gaduh cita-cita mun yuswa rek dugi ka sasih Ramadan ek siap ngalaksanakeun naon-naon amanat ti Rasulullah ngeunaan kaayaan sasih Ramadan. Pangna ayeuna Ramadan disebut sahrun adim sabab ulama ahli tafsir nguningakeun bulan Ramadan teh dugi ka Allah nurunkeun awalna dawuhanana dina bulan naon Ramadan itu nandakeun Ramadan teh sahsih anu kumaha agung. Dugi ka pidawuh Allah dina surat Al-Baqarah syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah nurunkeun kana Al-Qur'an dina bulan Ramadan. Itu jadi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi petuduh jang manusia. Kade da aya jamaah anu boga akidah turuna Quran teh lain bulan Ramadan. Kamari tanggal sabaraha? 15 nisfu naon Sa'ban. Ku abdi di nusanes mah diuningakeun dina kitab Jalalain surat Ad-Duhon jelas pan Imam Jalaluddin nyebatkeun yen turuna Quran ti mana ti Lauh Mahfuz ila samai dunya teh ti nisfi Sa'ban dina nisfu naon Sa'ban. Mantak teu saalit jalmi anu gaduh kayakinan yen nisfu Sa'ban teh sebagai turuna Al-Qur'an ti Lauh Mahfuz ka langit naon dunya. Matak tingali nu boga akidah kitu kamari dina nisfu Sa'ban. Sok tingali dina nisfu Sa'ban. Kade urang Quran Sunnah mah ulah sok pimilueun gitu, tapi kudu ngelmu. Sok abdi diaoskeun di dieu tadina As-Sunan abdi ieu ngaos Sunan Al-Mubtadaat ya. Nya anu diaos ku abdi Sunan Al-Mubtadaat margi abdi teu tebih upami ngaos Kang As-Sunan Al-Mubtadaat teras fiqh sunnah digendeng nya abdi teh sok kitu nya. Tah ayeuna upami dina nya As-Sunan Al-Mubtadaat kieu ama i'tiqaduhum anna lailatan nisfi hiya lailatul qadar pabatilun. Tuh kitu nya. Mantak ngaosna teh kudu kitab teh ulah sahiji. Tadi dia diuningakeun amal i'tiqaduhum anapun anu boga i'tiqad ana lailatan nisfi sanyana lailatul nisfi teh hiya lailatul qadar turuna Al-Qur'an pabatilun eta teh hukumna akidah anu kumaha batal. Ceuk Imam Ibnu Katsir naon pangna disebut batal bertentangan jeung dawuhan Allah. Pan Allah yang nguningakeun syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an berarti dina bulan naon bulan Ramadan. Jadi sing yakin heula Ramadan teh sebagai syahrun adim tandana adim teh Allah nurunkeun Al-Qur'an. Sabab mungkin lamun teu yakin Ramadan syahrun adim rek biasa-biasa datang bulan Ramadan teh. Jika bulan rewah we kitu cuek we ibadah cuek gitu. Kadua Rasul nguninga Ramadan teh sebagai syahrun mubarakun bulan penuh barokah. Naon ai barokah? Barokah teh yajdaduna fil khair. Matak batur mah pinter sholawat ge geura ningaranan sholawat naon? Barokah kitu nya. Aya pan sholawat naon? Barokah. Hakikat barokah teh yajdaduna fil. Jadi bulan Ramadan bulan ditambah-tambah kahadean ku Allah beda jeung bulan-bulan nu sejen. Tah ieu pangna ku Rasul diuningakeun teh beda jeung bulan Rewah, beda jeung bulan Maulid, beda jeung bulan Rajab, beda Ramadan. Tandana tadi tos kauninga pidawuh Nabi.
Cek Nabi tadi tanda na Ramadan ayeuna sasih barokah man taqarraba fihi bihislah tadi teh kitu dawuh Nabi. Jalma nu ngadeukeutkeun diri ka Allah ku pasunatan. Naon we mah bentukna? Bade sodako, bade ibadah mangrupakeun salat, bade ibadah naon wae anu hukumna sunat. Eta kaman taqarraba saperti jalma anu taqarrub bipardin ku kaparduan. Jadi lamun migawe pasunatan dina bulan Ramadan mah ditulis saperti naon? Fardu. Tuh, jadi lamun bapak ayeuna berjamaah salat. Pancek Imam Syafi'i mah berjamaah salat teh sunat muakkad sanes. Ai cek Imam Maliki mah setiap jalma nu ngadenge adzan wajib nyubadana naon? Nyubadanan salat berjamaah. Mangga bade nyanak nu mana? Ayeuna curang nyanak Imam Syafi'i. Lamun berjamaah sunat muakkad, lamun bulan puasa init kana berjamaah ditulis sebagai naon? Fardu. Pan ageung ngajaranana moal aya teh sasihu sanes mah. Mantap. Ya kade ye berjamaah teh kudu dikumaha? Dibiasakeun sasih naon? Ramadan, sabab dina sasih Ramadan sunat teh dicatat sebagai fardu. Kadua, jalma nu taqarrub ku fardu sarua jeung 70 kalieun fardu. Jadi urang bisa ngitung lamun lohor pasunatan hiji ya, angot lamun sunatna qobliyah kula digawe mah jumlahkeun sajero sabulan ngagonol kahadean itu dina sasih naon Ramadan. Mata ku Rasul kacida di kumaha diuningakeunana sangkan leres-leres jalma anu menak Ramadan teh kenging kauntungan dina sasih Ramadan ulah sampai Ramadan sumping rapih Ramadan rugi teu meunang naon. Jadi air Ramadan teh lain mikir lebaran wungkul, pan anu sanes mah mikir bungah lebaran we wungkul. Ngitung waktu ti hiji nepi ka 28 ke lebaran bungah teh rempo naon? Lebaran. Jadi urang mah mikirkeun teh kudu boga naon amal tatkala urang datang Ramadan. Sok ayeuna padamelan sunat itu sarua jeung naon? Fardu. Tamatak dina hadis Nabi tapi diuningakeun jalma anu masihan pangbukaan ka jalma nu puasa. Tapi kana puasanya kade kana teu puasa mah hayang mere pangbukaan we. Dah henteu ieu puasana ge. Kitu. Ya, lamun jalma mere pangbukaan ka jalma nu saum itu jadi magfirah. Jadi pangampura. Oge ganjaran bakal dibere setimpal jeung jalma nu mere dahareun jeung jalma nu saumna. Pan biasa di sisi jalan ge sok kumaha sok balatak pangbukaan tapi jigana zaman nu teu buka ge milu naon kedana nyimpenna di masjid piraku ari nu ka masjid mah jama teu naon teu saum itu tamatak bulan puasa mah kitu ieu lamun ibu ayeuna sodaqoh masihan ka jalma nu saum eta teh jadi naon magfirah sahabat naros ka Nabi ya Rasulullah duh da abdi teh gaduh tuangeun teh boro-boro kanggo masihan saha batur kanggo abdi ge pas-pasan. Jadi sahabat teh teu beunghar kabeh baheula ge sami we jiga urang teu kaya kabeh aya jalmi nu naonna nu kira tapi tetep kahadean mah hoyong. Kumaha cek Rasul? Allah netepkeun ganjaran ka jalma anu naon nu mere pangbukaan sanajan sargot cai. Piraku ari cai mah teu gaduh-gaduh teuing kitunya urang nyadiakeun naon cai atawa sasiki korma pan aya di Mekah mah biasana kumaha korma eta ge sami kahadeanana bakal dikumaha dicatet ku saha Gusti Allah ieu teh saking ku saena urang midamel kahadean dina sasi Ramadan. Jadi catat ku Bapak Ramadan sasih barokah midamel pasunatan saperti fardu midamel fardu 70 kalieun itu. Jadi lamun ibu ngaos Quran teh luar biasa ganjaran di sasih Ramadan. Katilu sahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Tadina sasih Ramadan aya lailatun aya lailatun teh ieu teh hiji wengi anu dina eta wengi teh
disebatkeun khairun leuwih alus min alfi syahrin daripada 1000 pirang-pirang bulan. Jadi lamun diuningakeun dina ngeunaan sawengi ieu anu disebut Lailatul Qadar. Anu diuningakeun ku Allah dina Al-Qur'an surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Tamantak dina surat Al-Qadar ieu teh keur nguningakeun menyambung kana dawuhan Nabi nu tadi dina sasi Ramadan aya lailatun khairum min alpisah sapeting sanes 10 peuting sapeting leuwih alus daripada 1000 naon bulan. Aya 1000 bulan teh 80 tahun 4 sasih 4 bulan. Sok uninga saking ku barokahna Ramadan ku Allah sapeting aya nu ngungkulan ibadah di dinya sarua jeung 80 tahun 4 bulan. Tuh pangarsa ge menurut saya 80 tahun. Lamun marengan dina Lailatul Qadar engke sakali berarti tambah deui 80 tahun leuwih. Kitu. Ieu teh aya asbab nuzulna ayat mari aya Al-Qur'an mah sok aya asbab naonna? Asbab nuzul. Kieu asbab nuzulna teh dina Al-Qadar teh kapungkur di zaman Rasul. Nabi teh nyarios ka para sahabat. Ceuk Nabi kieu baheula nyebatna sabab di zaman Nabi Musa kan. Baheula di zaman Nabi Musa Bani Israil aya zaman nu soleh luar biasa. Tuh ieu teh nandakeun Bani Israil ge aya nu soleh lain di zaman Muhammad bungkul nu soleh teh kitu. Kumaha kasolehanana ti beurang dianggo berjuang di jalan Allah 80 tahun. Pan moal aya di urang. Ti peuting dianggo ngahadep ka Allah 80 tahun. Sahabat kaget dugi kana ka Rasul. Ya Rasulullah kumaha pikeun umat anjeun tiasa henteu mencapai ta kasayan Bani naon Israil anu 80 tahun berjuang waktu beurang peuting dianggo naon ibadah. Rasul teu bakal ngajawab margi ngantos sanaon wahyu ya. Saatosna Rasul nguninga ngahuleng teras Jibril sumping turun ayat cek Jibril kieu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya Muhammad sanyana kami geus nurunkeun Al-Qur'an dina Lailatul Qadar. Jadi sambungan Lailatul Qadar jeung Al-Qur'an teh pas. Lailatul Qadar ieu teh nya ayana teh dina bulan naon? Ramadan. Sok tingali ayeuna urang ningali sahabat Abi Dar. Mangga tingali dina tafsir Ibnu Katsir. Nguningakeun sahabat Abi Darda anjeunna naroskeun ka Rasulullah. Kieu naroskeunana, ya Rasulullah ahbirni ani Lailatul Qadri ampi Ramadanan hiya au fi ghairihi. Jadi cek Abi Dar teh penasaran. Peda aya zaman nu boga pendapat Lailatul Qadar teh lain dina bulan naon? Ramadan. Nepi ka Abu Darda naroskeun. Ya Rasulullah coba bejakeun ka abdi ngeunaan Lailatul Qadar api Ramadana. Nah dina bulan Ramadan hiya Lailatul Qadar au fi ghairihi atawa lian ti bulan Ramadan. Dia mencek urang maki Gusti Rasul aya Lailatul Qadar dina bulan Ramadan atau dina bulan Rawah kamari. Itu kumaha cek Nabi bal hiya fi Ramadana. Ya Abi Dar ari Lailatul Qadar turuna dina bulan naon? Ramadan. Sing yakin heula Lailatul Qadar dina bulan Ramadan supaya bapak tiasa giat dina bulan Ramadan. Sok tingali zaman nu akidahna Lailatul Qadar kamari mah bulan Ramadan da cuek teh aya giat. Sugan aya giat teh aya sabab geus kamari naonna Lailatul Qadarna. Tak kitu mantap di dia diuningakeun bal hiya fi Ramadan. Balik ta Lailatul Qadar teh dina bulan naon? Ramadan. Abi Dar penasaran keneh. Pakul tutakunu ma'al anbiya'i makanu paidaku bidu rupiat amhiya ila yaumil qiyamah. Cek Abu Dar teh kieu keheula Gusti Rasul naha eta Lailatul Qadar teh baheula
di zaman Nabi unggul ayana teh atawa Lailatul Qadar teh geus dicabut mah Nabi nasadayana rupiat dihilangkeun teu aya kumaha cek Nabi di dieu nya cek Nabi bal hiya ila yaumil kiamah balik ta Lailatul Qadar teh bakal aya sampai hari naon kiamat sepanjang Ramadan aya keneh setiap Ramadan membawa sapeuting Lailatul Qadar gitu. Jadi lamun urang gaduh pateka dan Lailatul Qadar di zaman Rasul wungkul pan aya nu kitu pan ka abdi ge aya nu naroskeun Pak Haji sanes Lailatul Qadar teh kapungkur we waktu turun Al-Qur'an ka dieu nama tos teu aya deui Lailatul naon teh Qadar teh berarti Allah teu adil ka umat Muhammad pan mereka hadean dengan ukur jamak kumaha wungkul baheula wungkul nu ayeuna mah teu bakal bagian naon kahadean tamantat nu asoh mah pidauh Nabi bal hiya ila yaumil kiamah sepanjang Ramadan aya keneh sapeuting dina bulan Ramadan aya Lailatul Qadaran mantak Allah mah maha adil umat nu pangpaneurina ge bisa ngahasilkeun Lailatul Qadar jadi lain keuntungan para sahabat jeung Rasul wungkul baheula kitu panginten tatras ayeuna abidar naroskeun deui nya cek abidar kieu kultu fi ai Ramadan hiya ya Rasulullah ke di hari Ramadan mana ya Rasulullah cek Nabi iltamisuha fi asril awal wal asrul akhir diperkirakeun 10 Ramadan anu awal 10 Ramadan anu akhir 10 Ramadan anu awal di tanggal 10 11 sampai 20 atau ti 20 nepi ka rapih itu di kumaha di perkirakeun mentak cek abdi ge mending ti tanggal hiji daek itikaf di masjid teh kitu nya mending ti kaping hiji duga wengi ka masjid ngaos Quran naon sabna lamun dipilihan bisi teu kumaha teu marengan gitu kan diiltimasukeun diperkirakeun jiga bapak nguseup rek ngala bebeong diperkirakeun di dieu euy bebeong teh nah begitu diusupan teh eueuh horeng teh bebeong teh di mana beulah kitu nya ngamantak kudu kumaha atuh diportas kabeh beunang kitunya jadi kumaha diala kabeh nepi ka lembut-lembutna ngantak ieu ge kitu sabulan we dipake gagiatan naon ngan memang kegiatan Rasul ge meningkat ti kaping hiji kaping 10 beuki naon sok tingali dina hadis Nabi Aisyah nguningakeun di mana-mana Nabi asrul awahir sa'dami jarahu wa aiqadu ahlahu Nabi siap ibadah ngagudakeun ka saha ka ahlina lain beuki tibra sare ieu mah beuki naon teh nya beuki akhir teh kitu ta ieu teh pikeun ngaraih Lailatul Qadar teruskeun ayat anu tadi Allah nguninga wa ma adraka ma Lailatul Qadar nyaho henteu maneh Muhammad naon ai Lailatul Qadar takwa Allah diuningakeun Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin Lailatul Qadar teh lebih alus daripada 1000 bulan ta ieu teh ayana pi Ramadan dina bulan Ramadan aya naon pangna lebih alus Allah nguninga tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli am ye dina waktu Lailatul Qadar tarurun malaikat di mana di langit ka dunya dipingpin waruh kade mun dina Al-Qur'an aya basaruh eta teh ruh teh malaikat Jibril jadi malaikat Jibril pimpinan para naon para malaikat di pimpinan para malaikat malaikat Jibril dipimpin di alam dunia malaikat Jibril bahkan dina Ibnu Katsir mah diuningakeun Rasul nguningakeun lamun heug manusia dipere nempok malaikat ayatna dina Lailatul Qadar waktu turun ka dunya eta teh bilangan keusik nu aya di alam dunya saking kupinuhna kunaon ku malaikat han hanya kale teu katingali jigana mun katingali menyumput bapak ge namun sabuna sieun kan gitu ngan hakikatna pan sok tinggalina hadis Nabi waktu Nabi bade di pasihan wahyu kan Jibril teh datang teh nganggo anggean bodas yang kapungna Bukhari terus kapendak serba bodas jigana lamun ibu keur kumaha keur netepan ke kue hareupeun aya nu bodas jigana ngalenger gitu ya padahal eta malaikat gitu jadi hakikatna malaikat teh tarurun ti mana ti langit ka dunya nya dipimpin ku malaikat Jibril biidni rabbihim ngahaja dititah eta teh ku pangeran ku Allah rek naon min kulli amrin
rek nguruskeun sagala urusan nu aya di alam dunya. Kan loba kaca jalma teh kahayangna teh nu ieu mah hayang kieu, nu ieu mah hayang kieu, kabeh ge ku malaikat di kumaha dipang duakeun disumponan naonna ka hoyongna. Tah mantap di dieu diuningkeun terakhir ayat salamun ya hatta mata'il keselamatan dina Lailatul Qadar sampai fajar subuh. Jadi geus fajar subuh mah naik deui malaikat teh ka mana? Ka langit. Kitu mantak sapeuting timimiti ayeuna waktu peuting malaikat kumaha sumping ka alam dunya di dinya malaikat rek neangan jalma nu keur naon keur aribadah. Jadi bagja lamun bapak keur kumaha keur nyari ngaos Quran pasna tepat aya Lailatul Qadar. Dicatat ngaos Quran bapak saperti ngaji Quran 80 tahun 4 bulan. Ngan kabayang lamun jama keur sare Lailatul Qadar. Gitu. Teu meunang naon-naon. Wayana eta mah kitunya. Kana anu keur kulem mah teu dituliskeun amal. Dituliskan kahadean, dituliskan kagorengan. Mantak lamun urang datang Lailatul Qadar keur kumaha keur sare luput. Mantak cek hadis Nabi kitu sajalma nu teu meunang Lailatul Qadar sajero sabulan pas sataun moal meunang ngeunaan Lailatul Qadar. Tah mantak eta nu priyogina teh. Mantak ku Nabi diuningakeun teh supaya ngabedakeun ibadah ngagiatkeun Ramadan jeung lian bulan Ramadan. Mentak kuduna Ramadan mah seueur nyaring salit naon sare hari ayeuna mah mentak lamun bapa ieu ngabaktan we sare sok ayeuna aya keneh waktu ieu engke mah Ramadan mah sing seueur naon seueur gugah wengi maksud teh giat naon ibadah gitu giat ibadah tak kitu panginten ieu ngeunaan Lailatul Qadar. Jadi ayatna teh kitu tadi dijamin ku ayat Allah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sing yakin Lailatul Qadar teh ayana sampai poe naon? Poe kiamah. Sepanjang Ramadan aya sapeuting aya naon? Lailatul Qadar. Ngan ieu palebas sapeutingna. Itu ya, palebas sapeuting maka di kalangan sahabat luar biasa. Hilapiah nu ceuk ieu poe anu ceuk ieu tanggal saanu. Kamatak cek abi mending di tanggal awal we siap urang kumaha ibadah giat ngan ka akhirnakeun kudu lebih naon lebih giat. Jadi lamun ngadampal gas mah lebih tanjakan lebih naon lebih tarik ulah lebih lemon gitu supaya orang menghasilkan anu disebut Lailatul Qadri khairum min ahli syahrin. Teras ayeuna saterasna jalallahu syamuhu parido. Allah ngajadikeun saumna dina bulan Ramadan teh saum naon? Fardu. Kadenya saum teh saum sunat, aya saum naon? Fardu. Upami saum sunat itu upami dilakonan jadi ganjaran teu jadi masalah di mana ditinggal. Upami saum fardu mah ieu mah wayahna mun teu aya udur syar'i wajib dikumaha dipidamelna. Upami ditinggal teh sanksi hukumna ageung. Mangkaning hari puasa mah nya kitu teh nya seueur kacidanaona godaanan. Sok tingali nya sasi saum engke benten panjang sasi-sasi anu naon anu sanes sok tingali saum Ramadan engke. Mentak Allah ngadawuh dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tungtungna nu kudu dipetik. Akur nabi nu baheula aya syariat saum. Nabi Muhammad aya syariat naon? Ngan benten syariatna. Cik abi bade naros. Ari saum syariat Muhammad kumaha? Patokan saum menurut fikih syariat Muhammad kumaha? Saum oh kan kilang mah puasa teh geus sabar puluh kali ya kieu keunanya hari ngaran saum Arabna ya al imsak anil mubtiroh min turuil fajri ila gurubi samsi ma'aniyat tah eta teh ngaran patokan naon ari salat kumaha patokanana muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim
ngaranna salat. Dimimitian ku takbir, ditungtungan ku naon? Ari puasa mah al-imsak, ngeker. Berarti mun ngeker teh teu ngalakonan, teu tuang, teu leueut, teu kenging jima waktu naon, beurang matak ulah rek ngawinkeun memeh puasa karunya ka panganten kitu nya. Kitu isukana bulan Syawal. Sabab waktu beurang kitu meuli kitu teu meunang beurang mah ngahajakeun didenda ku aturan hukum. Gitu. Tiraha tulu'il fajri mimiti bijil naon fajar subuh nepi ka iraha ila gurubi samsi nepi ka suruh tanu kitu ngaranna puasa syariat Nabi Muhammad ngan maaniat make naon coba-coba ngawasal puasa haram hukumna di zaman Muhammad pan aya patokan lamun diwasal puasa haram maghrib orang mah 70 mau dahar-dahar haram syariat Muhammad. Setiap datang waktu gurub pasti kudu ngabatalan naon saum. Pan aya kolot baheula mah sok kabejakeun. Abdi ge aki baheula ngadongeng urang mah cenah baheula euy puasa teh dina mati geni tuh cenah mati geni dina luhur para seuneu hayang kieu teh duka hayang kieu duka hayang naon. Hayang beunghar jiga nama. Kitu nya. Eta cenah tuang tuh dahar teu naon ke we dahar teh geus 40 poe kabayang ku urang teh nya teu meunang teh syariat Muhammad. Jadi di mana-mana datang waktu maghrib puasa mah kudu kumaha dibatalan eta mah ngabatalan ku sargot ku sakumaha sagelas pokona mah puasa naon batal eta syariat Muhammad. Mentak lamun naroskeun syariat Nabi Adam wallahu alam duka nganu penting kabeh ge setiap nabi aya naon aya saum. Tujuanana sami la'allakum tatakun taieu petikna arahna jadi supaya jalma-jalma teh rapih puasa jadi jalma nu taat takwa ka saha ka Allah. Mentak ceuk nabi kitu tatkala keur puasa wala ropasa wala jidala wala pusuko kitu kan keur puasa mah ulah rek ngomong goreng keur puasa mah ulah rek lalampah nu kumaha goreng itu ulah sok ngabohong keur puasa mah. Mata kade lamun aya ibu sok di pasar dagang pakaian abis sok rada seuri ka ibu-ibu nu sok ngical anggean di pasar pinter teh aya puasa pan marema nawis ibu ieu sabaraha pangaosna eta teh nya 25.000 kumaha teh mun 20.000 aduh jinisna ge aduhna teh panjang teh jacan kenging padahal meulina 18.000 ti ditu namangan bati leutik keneh 2.000 mah gitu teu kening jenisna ge ulah teh sok loba obrol kitu aya moamikeun we nya ulah teh ngadongengkeun nu bohong eta teh hayang leuwih gede naon gede bati percobaan ayeuna ditawar sakitu nguget ngulangan deui Pak aduh ieu teh da teu aya ieu bati mah abdi mah can nyohokeun persenan we ti ditu mangga we cenah tuh padahal geus aya tadi ngan leutik gitu ulah teh loba teh naon kadenya lamun nuju puasa ngabohong kitu eta teh ai puasana mah dugi ka waktu naon maghrib ngan hapa ganjaranana jaga di poe kiamah moal boga ganjaran naon saum tatkala ayeuna ditagih ka Allah teh ceuk Allah cukup puasa maneh mah ku ngabohong baheula keur waktu di mana di dunya atawa nya di dinya yashob nya ngobrol goreng teh ngobrolkeun batur pan sok enak aya disebut ngabuburit ngariung tatangga tujuhan aya tatangga 10 urang nu tiluan teu milu nu tiluan nu dikocekna nu teu milu cek si ibu nu ieu si ece mah teh ka dieu soten keur kieu jeung pamegetna ayu ka dieu panjang nepi ka magrib ngomongkeun saha batur kitu ge ulah peupeujeuh mantak batal ganjaran naon saum mantak patokan saum teh nya tujuan akhirna la'alakum tatakun jadi lamun heug jalma saumna nu ditarima rapi saum tiasa nyiptakeun jalma nu kumaha nu takwa upami salat mah tanha anil pasya iwal munkar rapi salat nu ditarima bisa ngeureunnan kagorengan bisa ngeureun laku lampah nu kumaha nu goreng
Lamun kitu salat terus, goreng terus eta mah salat gitu. Jadi teu kumaha, teu mabrur naonna. Jadi aya mabrurna ibadah teh. Jiga mau ngahaji, aya mabrurna. Bahkan Imam Syafi'i mah nguniakeun lamun jalma ayeuna haji mabrur, laku lampahna tas munggah haji lebih alus daripada memeh init naon haji. Eta mabrur. Lamun teu kitu berarti mabur gitu. Pandi abdi ge aya nu tas munggah haji kalah halus. Akang kunaon tas munggah haji teh teu ka mana? Teu ka masjid. Urang mah cukup baheula ka masjid ke di mana? Di Masjidil Haram. Sabaraha ribu tikelan di Masjidil Haram. Matak ayeuna geus di dieu mah kali senang geus cukup tuh. Padahal di ditu teh lain jang ngeureunana naon? Ngeureunana salat berjamaah, tapi jang ngalatih supaya urang balik ka lemur leuwih naon? Leuwih hade ibadah. Itu panggilan saum teh tujuan teh la'alakum tatakun. Jadi engke rapi saum ciptakeun sing jadi hamba anu kumaha nu bertakwa ka saha ka Gusti Allah. Teras ayeuna anu nya terakhir pidawuh Nabi wa qiyamuhu lailuhu tatawuan. Ari nangtungna dina waktu peuting ieu maksudna nya salat naon? Salat tarawih. Eta teh tatawuan sunat hukumna. Jadi ulah kajadian kieu ari isah henteu ari tarawih digawe gitu nya. Kan sok aya nu kitu. Ane ieu teh isah mah teu muncul, ane ari lagu tarawih kumaha datang. Memang sunat nu eta bulan Ramadan mah ditulis saperti naon? Tapi fardu mah ditulis 70 kali naon? Fardu. Mantap kanggo ngeusian ayeuna kegiatan Ramadan Nabi nguninga wa qiyamul lailuhu tatawuan. Nangtungna dina waktu peuting teh sunat. Matak ulama-ulama ahli fikih di dieu nguningakeun aya pasunatan qiyamul Ramadan atawa qiyamul lail. Kade namina teh aya qiyamul lail, kade ulah bireuk nganamian. Sabab aya zaman nu kieu di mana-mana tas salat tarawih sok tahajud deui. Sok aya mah sing di bapa ge. Sabab boga akidah salat tarawih jeung tahajud teh beda. Gitu pan? Aya nu kitu. Sok tingali namina teh aya qiyamul lail. Sakumaha ceuk Al-Qur'an? Wa minal laili fatahajjad bihi. Matak aya qiyamul lail aya tahajud. Sawihan deui ambi rada bisa ngobrol engke jeung batur gitu nya ulah ugad-ugud wungkul teu ngarti mah teu ngarti we gitu nya. Jadi aya namina qiyamul lail aya ngaran tahajud. Itu ceuk naon? Ceuk Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak sunat hukumna. Asa ayam asaka rabbuka maqamam mahmudan. Terasna ayat. Kadua aya nu disebut qiyamul Ramadan. Ieu mah ku Nabi didawuhkeun man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu mata qadama min danbih. Tak kitu ngadalilna bisi engke ceuk Bapak aya nyebutkeun wah tarawih mah beda jeung naon jeung tahajud gitu. Matak lamun tas tarawih sok naon deui tahajud deui. Tak itu teras aya taraweh. Tah nu masyhur di urang taraweh. Teras taraweh nu masyhur taraweh. Sehingga nu sok taraweh teu apaleun kana qiyamul lail, teu apaleun kana qiyamul Ramadan. Bahkan nu sok taraweh nyebutkeun qiyamul lail jeung qiyamul Ramadan teh beda. Kunaon pangna eta? Tati dieu nguningakeunana sok tingali pangna aya disebut salat tarawih. Kan biasana maraneha macana ukur saperti kieu. Lamun maca nu ieu moal apaleun kana qiyamul lail, abi ge baheula teu apal. Lamun teu maca nu kieu, tah lamun teu maca kitab ieu jeung fiqh sunnah moal apal kumaha qiyamul lail, moal apal kumaha qiyamu nu apal teh ngan ukur tarawih hungkul. Padahal tarawih teh tadi dia nguningakeun nya tarawih teh tina lapat tarawwaha ya tarawihu tarawihan li anahum kanu yastarihuna litulil qiyamihim. Itu menurut fikih
Jadi sanyana taraweh teh pangna diuningakeun kanu bukti jama-jama baheula yastarihuna sok tenang-tenang maranehana lituli qiyamihim karena lila narangtungna dina naon dina salat mantap di ngaranan taraweh. Tapi beda ayeuna mah lamun aya ngaran taraweh garancang ka cida gitu. Lamun ngaran gudang garam jero nama lain gudang garam duka naon itu tah mantap ieu nya pangna ayeuna teu uningaeun kana qiyamul Ramadan teu uningaeun kana qiyamul lail ti dieu nguninganna sok ngaos ku abdi was sholatu tarwih tuh jujuk salat tarawih nyebutna dina fikih mah matak moal apalun teu aya sebut qiyamul Ramadan qiyamul lail teu aya wahia isruna rakaatan tuh wahia ari salat tarawih teh 20 rakaat moal apaleun kan 11 sabab di dieu ge langsung ditutup salat tarawih 20 naon rakaat. Teras ayeuna bi asri taslimatin kalawan kudu 10 salam. Pikuli lailatin mina Ramadana unggal-unggal peuting di bulan Ramadan. Ta teras ayeuna ieu berdasarkan hadis man qoma Ramadanan imanan wahtisaban gupiro lahu ma taqaddama min danbih. Terus deui wajib naon atas limu maca salam min kulli rakaataini unggal-unggal 2 rakaat tuh wajib mun henteu hukumna kumaha dosa cek di dieu lain cek Rasul. Jadi salat taraweh pangna abdi kuningakeun teh nya pangna nu teu apaleun jadi qiyamul Ramadan jeung qiyamul lail ti dieu urusanna kan otak mah lamun geus dipengkuhkeun entos jalma mah kitu lamun geus dipungkuhkeun kana hiji cek abdi ge jiga hayam terang aya hayam mun geus resepeun hees dina naon dina tatangkal dikuprake kana tangkal deui tangkal deui kusabab dilatih ti leuleukna kieu kieu we kumaha ge kitu sok tingali ngan urang mah ulah pimilueun sing berpikir ada abdi ge baheula mah kieu kitu nya gitu matak aya abdi mah kieu geus ngajaran kitu matak apal permainan kieu apal permainan kitu apal. Nah, jadi lamun permainan 22 kieu permainanana. Sok teraskeun. Jadi wajib 2 rakaat sasalam. Mun henteu dosa hukumna. Kitu. Mantap manehna teh 2 we. Nepi ka witir we terakhir. Kuduna mah pan sasalam tilu teh 2 hiji we. Hiji witirna mah masing kukumaha ngaran ganjil mah hiji 2 mah da lain ganjil. Sapun jangkep ngaranna sok tinggal ditaskeun teraskeunnya palau sholat arbaan palau sholat lamun sholat si jalma arbaan 4 rakaat minha tinu tadi bitasliman sasalamkeun lam tasih teu sah jadi lamun 20 tadi 4 terjadi matak ulah nyeri hate lamun taraweh 8 opat disebut terjadi nya cek ieu mah teu naon terjadi bisi ka bapak kitu di lembur naon cenah taraweh opat terjadi tati dieu nyanakna pan jelas tadi kitu nya pan wajib sabaraha 2 berarti nu 20 teh sabaraha salamkeun 10 lamun salat ayeuna opat berarti sabaraha salam 5 nya 5 salam lam tasih hukumna teh naon timul we bapak nu 11 sok sabaraha 4 3 lam tasih teu sah kumaha bapak jawab kumaha bapak ngajawab ulah cicing jawab gitu kieu jawabna anu nyontoan 4 Rasul berdasarkan Siti Aisyah nu nyebut teu sah lain Rasul tapi ulama kuat mana ulama jeung saha mentak ulah sok eleh-eleh teh jawab ku urang kitu nya mentak ulah sok kumaha eta teh lain sarupa tuh kapungkur kan urang Purwodadi wae kan kapungkur pan kitu nyebutan nu 4 teh naon terjadi bahkan nu 11 mah lain naon lain taraweh tapi tahajud matak dijebakna ku abdi dina Bukhari sok matak perlu ngaos kitab Gunul kayak gitu pancet Imam Bukhari teh kieu judulna sok itu angka penak dina kitab teh dicana ku abdi kitab Bukhari na Imam Bukhari teh ngajudulan Kitab Tarwih
sok isukan kauningan ari ieu kitab bade nyarios kenaon taraweh. Imam Bukhari henteu nyebutkeun 20 Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari ngadalil makana yajidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asarota rakaat itu. Nah, makana cek Imam Bukhari nu 11 teh taraweh. Lain naon? Lain witir, lain tahajud gitu, taraweh. Gitu mantap cek abi moal apaleun taraweh nu 11 salat ieu elmuna nepi ka mana? Nepi ka dieu. Tapi lamun maca kitab Bukhari mah bakal kumaha? Kapendak. Ai abi mah Bukhari dibaca ieu kabaca matak apal nu 20 tiru apal, nu 11 apal ngan diteliti nu paling kuat 11. Engke cang uning ngariwayatna. Kumaha pang nu 11 kuat? Gitu. Ari milih mah mangga. Ngan urang ayeuna gaduh naon? Gaduh pilihan. Kitu panginten mentak nepi ka ayeuna ge moal beurang digeunggeureurkeun jiga hayam geus ngonok dina naon na tangkal kai angin hujan ge digebah ge gelepek dewe kadinya da teu nyahoun kanu sejen gitu padahal kandang teh geus disadiaan usaha kunu bogana gitu kitunya jawabna da ka abdi ka pungkur mah aya nu morok kitu kumaha cenah haji ye ceuk tina Fathul Muin pan Fathul Muin ngaranna teh ieu anah teh dalilna kieu lamun heuk taraweh opat di kumaha disasalamkeun lam tasih teu sah berarti lamun teu sah mah batal kan salat saha salat urang ngajawab nu nyebutkeun lam tasih lain nabi tapi saha ulama nu nyontohan opat-opat Aisyah berikut pada melan saha nabi berarti nu paling kuat nabi nya kitu mata kula sok kumaha kula sok efek jawer lawan we ari kira-kira tiasa manaonna ngalawana tah kitunya. Tah teras ayeuna wa paliha awal waktu afdolun. Cek nu 20 ari migawena di awal waktu eta leuwih afdol. Tuh matak nu 20 mah moal daekeun taraweh lamun digingsidkeun naon waktu salat afdolna taraweh mah di awal naon waktu. Matak nyebutkeun lamun akhir waktu mah lain taraweh tapi tahajud. Gitu. So, mantak lamun aya jalma nu tipe ting taraweh, lain taraweh eta mah tahajud. Da ari taraweh mah kudu awal. Tah ieu dalilna kitu. Mantak lamun bapa ge anu sok awal waktu sami nyandakna kana dalil anu 20 tilu ieu kitu afdolna nya. Afdol pan ari afdolna dikerjakeun di awal naon waktu. Mantak lamun ningali keun ada meureun di orang persatuan ge can tiasanya taraweh seperti Rasul kan Rasul mah kharaja fi jawfil lail gitu kan kaluar kita kusababnya kitu teh ya kitunya ngan lamun ayeuna urang awal waktu tanya dalilna ieu jadi pang afdolna ta salat di awal waktu salat taraweh teh nya eta wa liha awalil waktu al afdol ari awal waktu teh eta pang naonna pang afdolna sehingga lamun teu di awal waktu mah kurang naon kurang afdol maka terjadi kapungkur di Purwadadi kitu nguningakeunana kiaina yo ari salat taraweh mah kedah dipidamel teh awal naon awal waktu upami akhir waktu mah sanes taraweh tapi naon tahajud kadenya upami dina kitab gundul kieu abdi nguningakeun sing rancingeus kana sarah margi engke kadang-kadang aya hiji ulama anu membantah karena pendapat anu ieu dibantah engke ku salah sahiji ulama ditulis dina sarah. Mantap dina sarahna kieu qala al imaroh. Tuh. Dina sarah ngabantah nu tadi anu disebutkeun al afdol ari nu afdol teh ngerjakeun salat tarawih fi awali waktu. Kula al imaroh dibahas wa luha ae luh tarawih ari migawe tarawih akibal isya'i dina santas isya awal waktu mimiti waktu min bid'il kusala eta teh bid'ah zaman kebluk tuh kan dibantah itu ayahnya bang dina kitab ieu keneh matak ulah beunang dibobodo lamun apal matak ku abdi urang Purwodadi berarti dijebakeun tingali dina sarahna da abdi marangan teh apal di sarahna karena sarahna kayak gitu jadi cek al imaroh mah gitu lamun tadi disebutkan afdol awal waktu cek imaroh mah lain lamun dikerjakan awal waktu sabada salat naon isya eta teh jepang bid'ahan zaman kebluk hiji eueuh contoh ti Rasul nomor kedua mau hudang peuting kebluk kan ngaranna punten lain nyindiran bapa
ngan bapak sing jadi daekan puasa ayeuna mah kitu ulah jadi naon ulah kebluk wae nu kebluk mah rugi sok ayeuna ku abdi bere uningakeun hiji jalma meunang supa sakandi sakantong pedah pangheulana ka kebon batur can ka mana batur mah di bumi keneh iya ayeuna zaman meunang Lailatul Qadar batur mah sarare manehna kumaha gugah nya atuh nu meunang teh nu naon ngumpul mantak mangga ek jadi jalma nu tukang sare ek jadi jalma tukang naon gugah gitu ngan kieu maksud koma teh lain ibadah salat bae maksudna ibadah dina waktu naon peuting lamun entos netepan awal naon waktu bada isya engke wengi mah kudu gugah gentos ngaos Quran tadarusan iktikaf di mana di masjid kitu supados urang kenging Lailatul Qadar sok tingali dina sarah ayeuna tafsir Ibnu Katsir pangheulana malaikat nu bakal ngalongok dina Lailatul Qadar min ahlil masajid bakal datang ka ahli naon heula masjid heula naon pangna masjid pangheulana diongok sabab masjidna Baitur Rahmatillah malaikat teh tarurun teh ka masjid heula ningali aya saha di masjid lamun kaparengan di masjid ieu nya jam 2 maju ka janarinakeun aya Pak Haji tos naon tos moal turun malaikat di mana di langit pangheulana nu dirahmat teh nu keur aya di mana di masjid tapi di masjid keur naon keur ibadah nya maca Quran tasbih takbir mangga ari salat tarawihna da sunat ieu ek awal waktu mangga engke urang uningakeun ku abdi ngeunaan naonna ngeunaan waktuna bebas ayeuna ngeunaan waktuna mah nya di dieu ngeunaan waktu anu kumaha anu nya dilaksanakeun margi dina kitab fikih diuningakeun abdi ayeuna nyutak tina nya fiqh sunnah ngeunaan waktu nya tarawih bebas eta mah bade awal waktu mangga bade pertengahan waktu naon mangga bade di akhir waktu mangga matak bade awal waktu mangga pan tadi gaya wa minal lail aimin teh li ba'din di sawareh peuting berarti benang awal benang pertengahan benang naon benang akhir jadi bade awal mangga bade pertengahan mangga bade akhir mangga nu teu mangga mah awal teu datang pertengahan teu naon teu datang akhir teu naon teu datang ta ieu anu teu naon mah teu kenging mah ta jadi kitu nu tadi teh jadi pangna batur rakaatna 23 teh pependakanana ti mana ti dieu jadi teu terangeun mana nu 11 mana anu 23 mangga urang terangkeun ku abdi dina fiqh sunnah Ibnu Hibban nyebatkeun kieu ieu ngeunaan rakaat tarawih pancaranana kieu anna tarawihha awalan 11 rakaah ieu mimitina cek Ibnu Hibban sanyana tarawih teh 11 rakaat di zaman Nabi sakumaha pidawuh Aisyah makana yajidu fi Ramadan wala fi rihi ala 11 rakaat ngan wakanu yutirunal qiraah nganu 11 teh paranjang bacaanana maklum baheula mah tahfidz naon Quran pasakola alaihim sehingga jalma-jalma ngarasa berat ku tarawih nu sabaraha nu 11 pahopapul qiraah tuluy dienteng-enteng bacaanana jadi dipondokan ngan wajadu pi adadi rakaah ditambahan rakaatna pakanu maka bukti jalma-jalma yusoluna salat isrina rakaah 20 rakaat wal witri ditambah witir 3 jadi 20 bi qiraatin mutawassitatin make bacaan pertengahan ieu teh terjadi di zaman Umar bin Khattab saatosna pupus saha Rasul jadi cek Ibnu Hibban kieu awalna mah tarawih teh 11 ke zaman saha ngan banjang wae bacaanana itu padahal cek Aisyah tadi nyebatkeun nya pan cek Aisyah ge kitu ulah nanyakeun alus jeung naonna jeung gorengna jeung panjang jeung pondokna bacaan kan kitu cek Aisyah ge sabab Aisyah menimbang bahwa Rasul luar biasa maosna dina eta netepan ayeuna urang mengingat fikih ari hukum maca surat kumaha sunat ai Fatihah
wajib. Ieu pedah alasan pan ku suratna panjang. Sehingga di zaman Nabi aya jalma nu salat gawena maca kulhu ungkul dibolehkeun ku Nabi asalkan bener ku maca kulhu mantak khusyuk kana naon salat. Ieu nu jadi alasan kusabab bacaanana paranjang jalma-jalma ngarasa berat. Tuluy we badami bacaan di pondokan rakaat ditambahan ngan aya ladang badami mah tuda bakal waras sararea ge. Sok di dieu ayeuna ayeuna lamun salat coang arudud kabeh ari badami masalah moal ibur. Asal nang badami we ngan lamun aya jama saurang udud keur salat ditepakeun saware. Sia keur salat udud batal kitu nya kitu. Ieu ladang badami terjadi urang Mekah 20 salat tambah tilu witir jadi 23 rakaat. Sejarahna ieu ieu dianggap ku madhab Asy-Syafi'i tamatak dina kitab-kitab Syafi'i mah ieu 20 naon 23 teu dibejakeun nu 11 mah itu ngan ukur ngabejakeun nu 20 tilu mata kanyahona timiti beubeureum nepi ka kukuake kolot 20 naon 20 tilu gitu. Teras ayeuna sok ayeuna teraskeun tak teras ayeuna nya saatosna ditambahan rakaat jadi isrina rakaah wal witri nya mutawasito summa hopapul qiraah dientengan deui qiraat teh nganggapna nu 23 teh berat keneh bacaanana hayang leuwih naon hayang leuwih ponok wajah alu rakaah ditambahan rakaatna jadi sabaraha sitan wasalasin sitan wasalasin 30 genep sitan genep salasin 30 tambah witir tilu jadi 30 salapan ieu diagem ku urang Madinah madhabna Imam Maliki matak Imam Maliki mah dugi ka ayeuna ge madhabna mun tarawehna 30 salapan rakaat kitu panginten asalna teh nya jadi di zaman Nabi mah tetep sabaraha kantun milih mangga bade taraweh di zaman Rasul bade taraweh di zaman jalma-jalma Umar anu 20 tilu oge 30 salapan rakaat moal beunang dicaram kumah-kumaha ge keun we da isukan ge pada dihisab ieu dipayuneun saha ngan urang sing boga naon boga pamilih mangga bade milih nu mana kitu. Ieu mah ku abdi diuningakeun seten supaya Bapak apal naon sejarahna bahwa nu 11 teh yakin taraweh ngan di zaman saha zaman Rasul nu 23 yakin taraweh ngan di zaman Umar bin Khattab anu 31 ge yakin taraweh ngan di zaman Umar bin Khattab urang mana urang Madinah ulah nyebutkeun nu 11 lain naon lain taraweh gitu taraweh sami gitu itu panginten tah kaayaan naon teh jadi aman mangga nu penting man koma Ramadonan imanan wah tisaban sing karna Allah naonna migawe ngan Bapak sing pinter deui ai syarat ditama amal teh hiji karena Allah dua muwafaqah li sunnati Rasulillah jadi ari ibadah anu ditarima teh hiji niatna kudu naon ilah kadua kudu akur jeung contoh saha Rasul berarti sanajan ikhlas ge teu akur jeung contoh Rasul mah rodun bakal dikumaha ngan ulah talik ting nyebut roduna moal enakeun kitu nya mantap kitu ngan urang sing boga pamilih mantap ku abdi cara milihna kitu cara diterima ibadah aya dua hiji dahra kudu ikhlas kadua kudu muwafaqah li sunnati takari milih mana taraweh nu muwafaqah li sunnati rasuli kari kitu nah naon hesena tah insyaallah lamun kitu engke rapih Ramadan ngagondol naon ganjaran ngan lamun teu kitu rapih Ramadan bahaya engke bakal aya laknat ti saha ti Gusti Allah. Entos wangitan Ramadan mah kitu kantun ngalaksanakeun naon mangga bilih aya patarosa. Entos yakin kadenya mun dipojokeun ku batur ngajawab ayeuna mah kitu. Ulah ieu mah dipojokeun teh hare-hare we kitu. Ngajawab disebut lain taraweh ge nya meureun lain ulah disebut nya meureun lain yakin taraweh gitu ngan di zaman saha zaman Rasulullah sallallahu alaihi salam pangitan terakhirnya urang ngadua ka Allah mudah-mudahan urang dipaparinan yuswa dugi ka sasi Ramadan kaayaan aya dina kasalametan salamet dohir salamet batin salamet iman salamet
Islam sehingga orang tiasa ngalaksanakeun naon-naon ketentuan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ya sesuai mudah-mudahan aya manfaatna aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira alhamdulillah pausat para tasodah ku ilmu nu nembe kaun ngakurang sadaya nyaeta pembekalan menyongsong atawa napi ngabagiakeun sasi Ramadan anu ku ilmu-ilmu anu sakitu jelas serta mundalna mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun dina waktosna oge mudah-mudahan aya sisa umur urang kalian sehat walafiat urang dugi ka sasi Ramadan urang supados bener-bener khusyuk yakin dina ibadah sasi Ramadan. Kikituna pangosana rukutub doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.